billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di omat-omat kamari teh ku Gusti Allah, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Kade ulah kapitnah ku setan, ulah kagoda ku setan hingga yen naluturkeun kahayang-kahayang jeung ajakan-ajakan setan. Kade cik Gusti Allah, sakumaha setan bisa ngagoda ka bapa moyang anjeun kabeyane Adam ketika digoda di surga. Kagoda Kangjeng Nabi Adam teh akhirna diturunkeun ku Gusti Allah minal jannati ti surga ka bumi. Anu ditembongkeun kahinaan bapa moyang maneh teh, yanzi'un anhuma libasahuma liyahuma sawatihima. Teu make sahlai-helai acan, teu make buuk-buuk acan. Pocot ku Gusti Allah, barang aya di surga teu meunang dibawa ka bumi. Allah karim. Hingga katembonglah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa teh kagorenganana. Berenanan mana teuing Kangjeng Nabi Adam teh utad atodna. Gubal gabel. Lala Siti Hawa makomo meureun aya Musa mesem jeung baeud. Geus kitu we tembongkeun ku Gusti Allah, maka nu paling urgen saat eta ialah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa hayang instruksi ti Gusti Allah papaes jang nutupan aurat. Mantap ku Gusti Allah diinstruksikeun supaya nyiptakeun pakaian tina kapas melalui hujan. Jaradilah kapas-kapas melalui hujan jukut-jukut jararadi didaharlah ku hewan-hewan domba, sapi jeung sajaban. Dijieunlah bulu-bulu tersebut pakaian ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Qad azzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Geus bake ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam kapanggihlah di Arafah. Tidinyalah Kangjeng Nabi Adam langsung ka Baitullah. Wah, Kangjeng Nabi Adam. Jadi Kangjeng Nabi Adam mantas di Arafah, ka Muzdalifah, ka Mina, langsung ka Baitullah. Bentukna kakarak batu segede kieu nu diteundeun ku malaikat Jibril alaihi salam. Baitullah. Masya Allah. Jelema kakarak duaan harita. Oh nu pasini harita mah. Sugan pasini kontrakan. Pasini taneuh. Sapira ngaduaan doang. Bau ablag-ablag. Aye. Nggak omat-omat kade ulah sampaikan ka terjerumus ngilu karena ajakan setan. Kade cek Gusti Allah. Sedangkan cek Gusti Allah tadi di akhir pancak Gusti Allah, inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Kaulah nu agung teh ngajadikeun para setan-setan teh dijadikeun kakasih kanca-kanca persekutuan jeung jelema nu teu ariman. Jelema kafir mah babaturanana jeung setan tah nu mantak kade omat cek Gusti Allah ulah sok kababawa ku ajakan setan.
Timimiti berpakaian sing ade ulah nuturkeun setan make aturan akhlak. Diturunkanlah setiap saat para rasul jang nata akhlakul karimah. Timimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh terus datang ke Kangjeng Nabi urang kade aurat awewe teh kapan sakabeh awak tuturkeun aturan Kangjeng Nabi urang ulah nuturkeun setan kade ari lalaki mah baina surah wa rukbah dengkul jeung bujal ringan lalaki mah tapi awewe mah ieu sakaujur awak ka kuku-kukuna nya nama termasuk aurat bukuna termasuk aurat kabeh geus pokona kudu disimbutan we geus kos barong begitu. Urang lamun neuleuh di Mekah tah tanu bener teh kos kitu tah pakaian awewe mah urang mun neuleuh di Iran pakaian orang Iran tapi di Iran ge teh kabeh karena itu urang lamun ningali di Yordan malah di Yordan mah hampir teu pati aya mah aya lobaan kene nu terbuka di Mesir ge lobaan kene nu terbuka tapi lobaan nu make kitu cadar. Mesir loba, Iran loba, Irak loba. Tapi di Irak ya loba nu ulutudan be sarua jeung di urang. Di Mekah sarua, di Mekah nama hampir kabeh make cadar, di Mekah nama Madinah, tapi coba di Jeddah nama hampir teu make calana. Orang Mekah teh kafir barloon. Teu ngaji mah gitu bae. Kade ulah nuturkeun setan, cek Gusti Allah, tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim. Bis di mana-mana awewe teu make aturan Al-Qur'anul Karim berarti nya kagoda ku setan jadi lamun aya awewe teu make jilbab eta teh jurig. Lamun aya awewe kade leuwih tisna eta teh keur kagoda ku setan nya teh keur kasurupan ku jurig. Lamun aya awewe kade leuwih tingna teh mah jurigna ge tah mah ratuna. Lamun bujalna kade raja jurig tah mah. Iya kuari urang masyaallah keluar we urang timah mana kuari nu make jilbab mana kuari nu make kitu rongres geus pokona mah terbuka kabeh ieu setan inna ja'alna syayatina auliya sia deh Gusti Allah la yaftinakum syaitan ulah kagoda ku setan ternyata kagoda kabeh ku setan terutama kaum awewe aya nu rapih jasa awewe teh masyaallah ieu mah hebat jasa make rongres hebat ai barang dideuleuh digigir disoekeun ka dieu barang lempang pincing lagi kadeuleuh sial jasa masyaallah atuh kunaon disoekeun jadi ai kamari mah aya nu rapih jasa make jilbab pohara jasa ai teh make calana jilbab dipakai anak poho barunya Gusti Allah bagus. Jadi kemelutlah di Indonesia soal jilbab tarik ulur terus di zaman Gus Dur datang ke ayeuna can anggeus-anggeus satu sisi hayang anak sekolah make jilbab di sisi lain ulah datang ke ayeuna can anggeus-anggeus tanggeus bakal loba nu diusir budak sekolah lantaran make jilbab usir kita pindah sekolahna pabrik anu make jilbab keluarkan ribet make jilbab pokoknya mah geus menunjukkan soal jilbab di Indonesia pokoknya jasa lantaran di urang teh kapan dikendalikan ku Amerika tersebar orang Amerika di Indonesia anu make jilbab komo budak sekolah komo di pabrik mah sangat tersepen jasa. Adapun di pondok pesantren sama atau mah jalain Indonesia sabodo cenah. Lain Indonesia atau mah. Pondok pesantren mah belahan pedalaman Sumatera. Pan secara nasional tuh menang jilbab. Kamari ieu geus bungah jasa kapan polwan diperbolehkan make jilbab. Menang saminggu tarik deui. Tidak boleh. Berarti kan aya pengendali di urang. Nah, eta keur carita tarik ulur seperti kos kitu tah, tapi gerakan Allah mah hese. Kumaha gerakan Allah tanpa dipandu ku pemerintah
jelema make jilbab sorangan sanajan teu make celana. Jilbab dipake bae. Bloon jasa. Kan nyerorok kidul make jilbab. Sanu Bandung ya. Pemerintah mah jangan ulah sekolah tapi tetep bae make jilbab bae. Karyawan loba nu make jilbab bae. Komo ka pasar dan lain sebagainya hatta boho-bohan make jilbab. Masya Allah, sanu mandu hese diulah make jilbab tetep okos zarah. Ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, PKS ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, haram hose. Bejana ISIS teh bakal ngabongkaran kitu makam-makam haram musyrik. Budak leutik nang saha mandu zararah orok zarah orok wabe zararah kawalisan hese teu bisa ditahan ieu mah eueuh nu ditahan halayan sorangan datang Amin Rais pegeleun ya ada Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara aju di lingkungan makom nagatun nyarieun ngan losmen dan lain sebagainya wah rarame. Mata gua dicicing lainnya nak. Menitanya gimana itu jar sebeno? Emang kenapa? Capek gua. Gerak Allah ese. Asal gerak Allah ese lah naon dia. Ese. Duantek diurang kan diurang ya bakal ya diurang di Indonesia. Di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi. Jeung kitu si ahlinisasi kuat aing ngomong eta aing nurutan nu hebat padahal bebecus iya untuk mewahabikan jeung mensiahkan teh ya engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia nu dimaksud kumaha ieu 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi wahabi wilayah Sunni. Sebab mengalangan IKBG adalah Sunni, mengalangan gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi dan lain sebagainya menjadi penghalang dari Sunni. Mendapat nama kualima wahabikan, siakan. Eta makan usai digenggeman Amerika. Mulai Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Marudah. Bagaimana ini untuk mengantisipasinya? Musyawarahnya ada di situ. Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat di Banten, tinggalin jangan mah. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi, Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi, tapi Jawa Barat jeung Banten lah saja. Aya organisasi di Banten aya tokoh aya. Kunaon teh udah abis itu beres. Mun golok mah bener. Jadi asah bae ti kuari kan. Jang naon menjadi korban. Beda karakter geus kos kitu bae. Ai disebut tinggalin bungban Banten mah. Ai maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae. Kos kitu Banten mah, Jawa Barat teh. Batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini, Jawa Tengah kayak gini, akur ke para tokoh baik kiai maupun politisi, coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek oh ya Jawa Barat jeung Banten teh itu datanglah bagaimana Pak Kiai kakulai bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu iya cekulat teh itu bagaimana ya tidak menurut Pak Kiai bagaimana saya sih nggak punya pendapat nah terus bagaimana kalau nanti udah terjadi pan orang tuh bisa kumaha Allah kan tuh bisa itu kan lain jawaban tuh nyana mengharapkan lain umur kurang di jawab bagaimana Allah saja tuh nyana pas gitu mah tuh lain rasional ngaran dan kukula dijawab dia baik. Sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia? Sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali. Itu yang namanya Persib.
untuk mempersibkan Indonesia. Kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC, keluaran dari Madinah dan Misro, kurang bagaimana, tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Banten, tetap karakternya tidak bisa berubah. Nges kebal jasakan Muhammadiyah kayaknya dikirim, jangan wahabikan, tetap baik. Kita ulah kuno, tenang ulah kapan dulu. Iya. Kita ulah usolli ku Muhammadiyah, enak galagar-galagar usolli. Kuyangan Muhammadiyah. Kuyangan jagena tuh. Lu usolli usolli ku gandeng teh engke. Aing kasinggung ya kana. Henteu usolli. Komo guru kula di Banjar mengaran almarhum majengan mumu gandengnya dengan apa? Usolli. Warga usolli. Cak anak mapatas berangkat budak usolli. Aduh ganjil anak mah iya dawa aduh. Oh mantep jaga guys. Hese dek dirubah getah. Ya jarang jadi Muhammadiyah, jarang kayak gitu malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni. Kuari dek coba-coba. Bang tadi 50 jil. Modalan teteh sabarahan miliar atau triliun. Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor, ulil albab jeung uli-uli jeung sajana. Apa dikirim? Ndek liberal ke datang ka dieu urang jadi tontonan doang. Ya, ku bingung Amerika ge. Di Indonesia kumaha cenah ieu? Dikirim tokoh anu luar biasa. Nurholis Majid mah kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge. Eta bapana itu Mustafa Bisri. Lain lalagan bentar mah. Pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan. Muhammadiyah, iya diurang lain saya tikan Muhammadiyah lain di ditu di kesempatan tadi tu nanggerah. Gintung di situ menes atau tiba delapan sakikian apa nggak sebaiknya tetap hese tah diurang teh nah nyana tetap nanya ke kula Kiai itu gimana sih ini sebetulnya begini kula di Indonesia ada Wali Songo sekarang jadi 10 dengan Gus Dur sering nyana tidak songo lagi sekarang. Jadi ada wali itu jangan dikira mati, wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib, di samping secara zahir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, makanya di Banten enggak gerak, loh, dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak ziarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak ziarah di mobil tetap harus soan di mobil. Salam ke Maulana Sahibul Wilayah. Itu juga kalau kita ke Demak di mobil saja kalau kita enggak ziarah. Itu juga terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Eta kukula di bejalan ku tenang aja aja kula. Jangan gerak mah maranehanana. Ima langsung mau imanyana nempel ke urang kasurupan wali. Ya tuh salah. Kadang-kadang kasurupan betul mah kasurupan kujurig, urang mah kasurupan wali ke. Tuh, amin di mana puas denaun itu. Aduh, Masya Allah. Iya mahar tidak tetap orang jaga-jaga, tetapi orang make zohir jeung batin. Zohirna supaya rasional secara real, batinna orang mohon ka Gusti Allah dumadeheus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu.
kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia. Madura bae tetap urang gitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit. Banten kuari Banten pindah ke Jawa Timur Banten bae teh dia kok ini golok dia kitu bae teh urang Banten mah padahal mah nyaho bener henteu nyaho gagah henteu kan kitu coba ya teh mah eta Banten teh Banten dah ya urang karakter di urang teh sekarang itu bae teu daek robah 350 tahun 3 abad setengah dijajah ku Belanda karakter terubah. Maka pengkajian Indonesia, pengkajian Amerika 5 negara terhadap Indonesia kesulitan. Ya saya ceknya Indonesia bisa antapkan banget kumanyana bae jeung ieu nyana ieu kan di jieunan nyana Jokowi nyana geus rada leutik hate bener tah moal si budak ieu. Bingung ya kira iya kuari kan dia wah tarik ulurnya geus gede hati asana Jokowi mantep ya tapi kan per detik ieu nyana masih cangkaya kayak sanu nyaho Jokowi cuma ke udeng-udeng. Jangan percaya aja aduh Gusti asa Indonesia kuari gika daya langkah-langkah baru lumantar ditarik kembali ke DPR urang mah teu nyaho. Nah, ya tak untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Urang matunya rahasia negara itu mah tarik kembali. Lantaran wah ini. Wah, gitu. Dah, pokoknya tenang aja. Beres dah. Sing hade cek Gusti Allah, ulah datang ka goda. Baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana. Lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang lamun awewe tawafna ti peuting tetep teu make calana sataranjang tawaf teh. Dengan alasan cek nyana ieu Baitullah teh batu anu mulya meunang ti Gusti Allah menang ti sorga nang Gusti Allah. Ku ayana sakitu urang ulah mawa dunia dideketkeun ka Baitullah ai baju pakaian eta teh termasuk dunia geus urang tawaf sabelegenyeng bae ulah make nanaon pikiran kono kos kitunya. Baju mah dunia cekina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang maka lalaki mah ti beurang di mana tawaf teh mun awewe ti peuting tawafna teu barake calana teu make cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab cek Gusti Allah wae Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu tawaf teh ulah sataranjang sabelegenyeng kos kitu teu bagus eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh beurang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh tawaf bakan sakahayangnya anak ujung-ujung nama barengnya lalakinya awewe tawafnya teu make calana mun kuari teruskeun urang ge betah. Betah teh lantaran kuari mah kapan rapet jasa lamun tawaf teu make calana misalna ieu misal nya rapet jasa asa ulah urang takroni bae nu deukeut urangna ulah negro gitu tapi tetep bae urang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek. Aduh nyelah ketika digenggerekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji nomor kedua sehari-harina urang Arab teh make bajuna teh ieu mun awewe kadeleping-pingna mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh lamun awewe teh make kitu baju dibelah dadaana kadeuleu ngagayot masyaallah
meureun kuarimun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun leuleuh model di Hollywood. Emang Hollywood di mana Kiai? Cukup Pak. Tadi Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood teh kapan sagede naon mah ka dieu cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dieu di handap tali di luhur tali doang. Masyaallah, masyaallah. Di deuleu ku Ki Haji urang Cikupa. Aju teu kicep-kicep. Ai jerona mah tapakur masyaallah, masyaallah, masyaallah tapi teu kicep lah ieu ye. Ya Haji bloon betul. Nah iya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu alam bimuradi. Wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah. Bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa taafi model syirik jeung taat di Baitullah uratan sataran jangko ini nanya ngomong lana tupu pihia binasainallah api kami mamu atau tetap di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabe kami teh dititah ku Gusti Allah nage taat teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah ayyuhal lab, coba Kangjeng Nabi makalah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai uulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana pingping ditembong-tembong buah pingpingna. Pakaian lah nu rapi, komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu rapi. Beretika. Ngomongna kumaha? Qul. Cek urang Arab ye man. Ngomong kesok sangeunana bae ye kami matak berpakaian kieu teh wajarna alaiha abana ieu teh turunan ti bapa moyang kami bapak urang mak urang baheula kieu karakter bangsa teh kos kieu geus kami teh nurutan kajen kumaha ge budaya ieu mah budaya man ulah sok dileungitkeun budaya Arab wajarna alaiha abana bapa moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya ulah dilogikeun budaya maka jeung kumaha ge nomor kadua wallahu amarona biha ya Allah ge marentah kos kieu sabenerna mah paneta kasangeunahna bae teh ngomong ini nyana nyaritakeun bahwa ieu teh budaya ieu teh karakter bangsa ieu teh tuturunan ti bapa moyang ulah ditinggalkeun bakta deui nabihim ulah tuturkeun nomor kadua ieu nu teu ngeunahna mah man wallahu amarona biha Allah ge marentah kos kieu ka urang paneta nyedekeun ka Allah pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunan ja Kangjeng Nabi teh utusan tapi atuh kunaon manehna nyedekeun anak ka Gusti Allah ye nyanyahoanan mad ye ieu Allah marentah kos kieu ka urang ye teh mah budak kamari teu nyahoana naon sia mah ngadaruyan ge pandeuri ka uyah pantungtung nama. Aduh. Tai wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Dua nyana jawabanana. Hiji urang teh ieu turunan ti bapa moyang. Ieu teh budaya Arab. Ulah ditinggalkeun, tuturkeun. Nomor kadua memang Allah marentah kita ieu. Masya Allah.
kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urangan anu teu ditinggalkeun pohara jasa geus puguh budaya Bali, geus puguh budaya Jawa, geus puguh budaya-budaya Jawa Barat. Urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian baheulanan di Bali makan kos kitu. Lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu, Jawa Tengah budayana kos kitu. Urang ka dieu ka Jawa Barat, lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung Parahyangan. Besok disebut make kabaya teh. Baju kabayana pancarang. Di dieuna kan terbuka sakieu, buhukna ka dieu make konde. Oh bukan ditambahan ku daun cau bulat belit, eta budaya Parahyangan eta Gusti. Urang lempang deui ka dieu ka Karawang, pohara jasa urang Karawang mah. Terus datang deui ka dieu ka Subang, eta budaya Parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah. Mun ditanya, "Euy, budak Karawang, imat keturunan tim bapak moyang urang udah ditinggalkan." Ya masuk macem-macem baik. Kita lamun dek aja teh juk kaditu make lisong make naon teh karana jadi gantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna. Ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan kabehan cek nya lain manusia bae jini mulu hajat. Geus juri ku urang kudu kudu di suguh cek nya lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu. Tungtung nama engke bararau ke kabeh ge. Nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang panjana mah lain deui alamna, engke sayur dituel ku nyana, sangu dituel ku nyana, engke bareurie. Nu mantak subuh ka ditu teh teh budaya kolot urang baheula. Make lisong gede ka ditu. Ayo kada ka ditu tuh beres pul lisong 5 sogo gede kieu, cucur segala bakakak segala naon. Atuh budak angon mandeuleukeun menah. Iya. Ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon ka deui ya ieu horeng jurig na nyana horeng teh teh baheula mah kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun botol ayun nambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol tidak asuh di ayun-ayun sampai ulah hujan segala teh di botol mah pantil aku hujanan saat ini terus ada geruduk terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng itu budaya eta ya Allah lantaran geruduk terus bae gara-gara di ayun-ayun ge nah nyana neangan halu kuari mah mau gede antari mah botol kuari mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanya ditutugeun mah wah ieu pugu ieu beusi kahujanan siap tanya ka aing budaya urang teh cara itu Masya Allah dilengit-lengitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus guru nah kuari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga imah puyeng neng deuk hajat kita baca sholawat sakumaha deuk jadi wali ya budaya dah wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturudan di bapak moyang bari Allah ge jam marentake Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentakeun kana ka pasar kana kadzaliman kana kemunkaratan kana doa ka maksiat kekejian Allah mah teu marentakeun model kosong nomor kedua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun apakah maneh ngomong ka Gusti Allah kana ngomong kemarin teh jauh maneh nyedekeun ka Gusti Allah sageurahna abang sumut teletaan lepas tetulangan sageurahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna apakah maneh ngaromong
Allah ka Allah marah kalamun kana omongan nu balik nyedekeun ka Gusti Allah bacan Allah marentah kos kitu saya hamzah istifham ingkar Allah teu marentah model kos kitu bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil hiji waqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat wada'u mukhlisina lahu din ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah nah kadituna bil qisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah aqimu wujuhakum tangtungkeun ajegkeun awak anjeun wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull inda kulli masjidin masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliah ing manusa amara rabbi bil qisti pamarentah rabbi pangeran kaula ditanauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah hiji ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum lempengkeun awak tangtungkeun awak badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat nomor katilu wada'u ibadahan Gusti Allah mukhlisina lahud ikhlas ulah aya kasisi kagigir ulah aya muatan ngaji ikhlas salat ikhlas zikir cerita salat silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas ieu mah keur salat mukhlisina lahuddin niatkeun kama bada'akum ta'udun sakumaha mane diciptakeun ku Gusti Allah kata dina walam takunu sayan teu aya urang kabehan aranjeun kabehan wahai urang Arab saya ku Allah diciptakeun aya hari hirup sanggeus hirup diurus ku Gusti Allah ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui gampangeun Allah dek kahirupkeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tadina urang diayakeun hirupan Allah Maha Kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babayeun jasa Gusti Allah mah nu mantak ke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyaoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah sabagian aya anu menang pituduh yane anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah didinya bakal ditendeunan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariqun hada nomor kedua wa fariqun haqqa alaihim dhalalah sabagian anu nyata-nyata kasasaranana yakni dolalah seiman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin bendera Firaun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu termasuk bangsa bendera-bendera mali caritakeun nu koneng aya
nu beureuh maya. Iya. Nu mantap kajen teh kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal pi imaneun, bakal pi islameun. Atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kadua aya nu diciptakeun ku Gusti Allah ilmu alfi imaneun, atuh diciptakeunana masih wa ti Gusti Allah dina aturan-aturanana. Nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah. Geus urang tieuh kaya di ayat diurus ku Gusti Allah. Haji kuari daek ngadengekeun pengajian salat dan lain sebagainya. Ieu mah henteu kadituna berarti Allah teh endeuh ngajadikeun fariqon hada. Golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian teh dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak, masyaallah, anak anu dipake kadeudeuh Kanaan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun ka bakal kitu lantaran teu iman. Anak Nabi, anak Rasul kafir. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak pasetruan anu soyut luar biasa antara bapa jeung anak. Bapana teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalang tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut. Pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaasa ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa teu iman. Nu mantap kula kaget lamun itu bapak nama cenah kiai pan anak kakak kiai. Kakak kiai atuh anak Nabi. Lain guna non cenah boet cenah leuh bapa nama cenah luhungnya berarti anak nama tukang judi kok. Ya, ulah bawa geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masyaallah. Ingis ya urang lamun digali kos kieu bae. Penciptaan Gusti Allah. Ieu adalah hak Gusti Allah. Kumaha Gusti Allah bae. Masyaallah. Batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beunang pituduh. Ta ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah layak tidan nakum syaitan. Ulah kabujuk rayu ku rayuan setan. Mantak ti dieuna nu bancak parikul aku alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah. Sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya dinyana, judi aya dinyana, zina aya dinyana, bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah nu ngurus Gusti Allah tapi jangan teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuari kan normal ya nya herannya. Urang mah heran ka Josbus. Padahal banjana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah Josbus. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman orenganan kos kitu. Padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho. Beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup.
Ka masjid penyaho ka pangeran. Mun ditanya Juned di ka mana? Masjid. Nek naon salat, nyembah kaza ka pangeran. Sia titaku saat jemaah aing menyaho bae ngaji. Sugan titaku masih main ge ngaji. Lain sieun ibadah kata Allah. Menang kita sae, menang kita ngaji, mantake. Si Juned bisa anda sa. Jawabna. Sia mun bener salat ditaku masih main masa kadang kita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah. Emang sia ngaji di mana? Aing mah sampai 20 tahun. Palingan sia bisa baca kitab. Henteu aing baca kitab mah. Bisa emang dia bondok ke rumah. Aing mondokna nonton TV bae aing. Tapi teger batin. Tuh. Nah ini udah bae. Namrud. Nyana nyahueun pangeran teh Allah. Firaun mah tadi nama nyahueun dia malah. Pangeran teh Firaun nang kabelah dia takabur. Aja jangan ngaku pangeran. Jadi aku pangeran tadi teh nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi Firaun nyahueun. Tapi kabelah dia takabur ngaku pangeran. Eueuh pangeran kecuali aing. Awas ya, aing bisa ngahirupun bisa pengapain. Coba kok kumaha? 2 jelema, nu hiji keprok pae tuh. Nu hiji diantep hirup. Aing pokona mah cek aing pae, cek aing hirup aing bisa mehan bisa hirupan. Cek anu leueuh otakna sakitu doang pangeran. Oh, itu pangeran Firaun ada kos. Geus awas, pokona mah nun teu ibadah ka aing, paean ku aing. Aing bang, aing pangeran. Masya Allah. Aya nu ngomong apa? Pangeran sok missing. Lalu ngomong. Besi ditanyakeun doang, ai pangeran keur kumaha? Tuh keur ka WC. Udah boga pangeran missing terus depan. Tapi kan Firaun missing. Namrud missing, nya pangeran missing. Tapi tetep aja aku pangeran. Masya Allah. Innahum muttakhadus syayatin. Nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Jeung setan ittaqadus syayatin. Musyawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng ya. Dorong ya. Mana deui? Tuh, cak sia teh bata. Ittaqadus syayatin auliya min dunillah kadua yahsabuna annahum muhtadun. Nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh. Teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener, teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener, boga rasa bener bae. Nah ieu gara-gara setan nu mantak sing hade. Di awal lagi awas setan. Mantak kadiri lagi, ieu mantak kabagi 2 lantaran ieu jelema teh terjemus ku gangguan setan, ku ajakan setan. Urang sing teger ku ari. Enter ka mana ye? Ka Cilongok. Leuk naon? Ngaji. Keke tungguan. Ye, mana? Ayo. Oh. Kayak tungguan lah yang pakai samping ganti lang celana ke celana ayo guys cak bawa depan teh gaji engke ye aya perlu saya segede kata syaitan rajim setan tuh bisa bae ya Allah dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu ambo udah kira-kira dek gaji aya nu ngajak bisnis milu. Kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae deuk dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka zohor jang ka akhirat ceuli aing deuk dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing deuk dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing deuk dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ieu teh ti Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko gas pokoknya nama datang kantor ayo ngaji tak kadanan ku gitu biar model sholatnya model sholat ulah aju HP di bawah lah HP ku aing sia deuk diteudeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing saparapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan ulah jeung sia ulah sok neng-nong sia diteudeun ku urang di imah ulah dibawa ke masjid ulah
itu teu kuateun kamar si bae kudu HP dibawa diteuneun di hareup Allahu akbar deuk eureun ieu haram teu eureun neng-nong barang di dewe remote-na etana dangdut goyang lain Allahu akbar kabiro teu bisa tak gua gitu tah HP ku aing digeuteun lah sia tah berapa jam setengah jam geus pepegatan heula komo urang deuk jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya naon hiji be Allah ngomong bisa praktek coba jasa nu mantap pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkeun usul pikih bisa diperdebatkeun politik bisa diperdebatkeun ekonomi bisa diperdebatkeun budaya bisa didiskusikeun dan lain sebagainya hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun sebab naon perasaan geus pindah asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun moal bisa didiskusikeun hanya perasaan jeung Gusti Allah asa ngadenge asa didengekeun ku Gusti Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa neuleuh ka Gusti Allah keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam mah nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah naon eta makhluk kan di jero Allah di jero hate makhluk dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang teu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus dia mah bakal dibere hina ibadah ka Gusti Allah tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuing setan urang lamun datang ka dinya mah setan nih diome ku urang setan bisa diome urang lamun datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek duniaan makhlukan setan kan kadeuleu ku urang diome ku urang digere sia ku aing sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere kieu ceuk jetek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ih moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh ngagoda kan segera awas ya aku bisa diulinkeun ku urang setan indet sia ka ditu indet moal ngagoda waliullah eta geus hatena mantep jasa Allah doang plek mantep tah lamun nu encan datang ka dinya kakara setan cicing di pundung cicing di pundak cicing di biwi cicing di bujur lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kadona gede bae eta setan susuna gede amatnya setan Haji Junet yeuh padahal banyakan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduluna waduh epok cendol waras eta setan teh kok kitu ya Allah ya Rabbina ieu sing ade bisikan-bisikan setan sing ade urang moal kebeli hirup mantak kaya ieu nu mantak nyana aya fariqan haqqa alaihi dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih
sebagai sekutu, sebagai babaturan, nyana berkoalisi lah jeung setan, sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan bae. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasinya jeung syaitonir rajim. Jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha ti awal geus dicaritakeun setan. Nah ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun. Ieu geus hade ente ulah kagoda ku setan, naudzubillah datang kaluar tina hak, kaluar tina kabenaran ya ne datang ka murtad man naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Jaga baik-baik sing hade. Nah iyalah nu pertama baheula Kangjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab, titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, khususna ka urang Arab, umumna ka urang kabehan. Tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarik ngaler kidul ngetan ngulon dek nungguan ajal doang. Wari poe Minggu urang poe Sabtu insyaallah lebaran, Minggu na libur. Minggu na libur tah. Minggu libur, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, malam Jumat haul ibu. Malam Jumat nata. Malam Jumat sekali deh lebaran orang Sabtu, poe Minggu na libur. Libur tah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tah malam Jumat eta nu henteu ka mamana, nu henteu boga pagawean. Nah ieu insyaallah haul ibu di dieu sakumaha biasa. Ya, eta malam Jumat. Mingguna berikutna urang ngaji deui sakumaha biasa. Wallahu a'lam.